ah hari ya kesenian menasa tepugu bangreng lain ya mau tarawangsa mah kerep babudok ya mah jika nama teu Vietnam saha anu ngahodak lain anjir ora naon eta deui euy hei jika kelenci mah celian goblok kita ieu mah teu jeung buluan saha sia dan si lain saha abdi teh cepot lah hah abdi teh cepot abdi teh cepot sih teh sumohon tuh makanya sumohon naon sih teh sumohon abdi cepot mohon ngaran abdi teh cepot baren sih teh makanya sumohon sahan nu sumohon teh naon abdi teh ka dieu teh di piwarang kubun bapak piwarang naon di piwarang maruman listrik nu baren sia nu baren sia maneh sumohon abdi teh cepot ari anjeun saha naon anjeun dengekeun ngomongna ngomong naon apaan teh budak kang mun teu nyahokeun tata bahasa teu kuring saha si aing ngaran aing Dadung Hawuk toh ari sia aing dawala rek naon sia ka dieu rek jenggot muning saha muning aing naon ha muning aing apaan si lain nu ngangona muning heeh ditambilin ku aing goblok eta ku sia katanya aya muning naon amina teuing lain naon yo dengekeun aing jadi titah ku bapak aing siapa bapak sia Semar naon Semar mesem nu balik sia goblok Semar mana kalian kidul pokoknya mah Semar we bapak aing teh mina teuing sia bajakeun ka bapak sia ngaku-ngaku ka belang muning goblok bajakeun ka bapak sia datang harapan aing lamun bener bapak sia ngabogaan muning datang harapan aing bajakeun ka si Semar gelut jeung aing goblok anjir di jelema aing sia galak-galak teuing goblok sia teh aya ngalawan aing mina teuing muning di parapan ku aing muning di mandian ku aing cokot ku sia goblok naonan aing ge anak Semar aduh li teuing goblok rek anak Semar rek anak monyet aing mah da sia mah anak monyet aduh ge mina teuing eta teh nu bapak aing ngaku-ngaku goblok bapak sia adieu bapak sia anu podaran ku aing sia teh goblok pernah stiker sayang kumamparan pas rajingan di jamak kuy Dadung Hawuk tutung kayaanana ngamasing patit temekaning perlaya abdi mah teh kurang ajar rek modar beber seureus si goblok teh mina teuing ngaku-ngaku setan sia kurang ajar goblok Astrajinga lan udawala ngemasing patit temekaning pelaya ku Dadung Hawuk memang kesaktianana Dadung Hawuk luar biasa itu ku caring carita manuk bangke parantos ngariung di saluhureun yes Astrajinga lan dawala atuh kalaresan ye Semar Badranaya saparantos renyana persyaratan ti sawarga Maniloka sareng Raden Gatotkaca kalaresan penak di jalan sareng Anoman perbancana sutanyata monyet bodas atuh kalaresan lajeng wae ngajugjug nagara Amarta ye Semar hariwang kasrajinga landawala anu teu mol-mol nyenak muning nyata di Tegal Syawatawa datang niratang ngademang datang niratang ngademang dulu itu nanggulingan rana
paingan lila sing horeng malolor ngeri goblok teh tapi nambina teuing deul itu paeh gini anak aing teh aya anak aing maot kerejaan dedeh teuing beredan di heureuyan bener si dadung awuk ku si sidik si dadung awuk mah goreng adat itu jang hiji hirup hiji nu hirup hiji kahirupan gumulung jadi hiji kulit waru angen daru sinengul heureudang blok situ sakit heureudang na menigas mau tacara karahayangna sinang situ nyebakan susu bro meni lepet udang sia aduh udang ieu menyebabkeun ka urang teh ieu jelema ieu yang sarakeun kanu jadi anak udang enakan naon sia sakira-kira na bapak rek nyebabkeun anak tong kieu carana naon sia teh dititah nyangan muning mana buktina muning teh geus bae sejeung si dadung hawu parantos bapak geus panggih ditanyakeun muning teh maka jeung nanyakeun muning bejakeun cenah ka si Semar datang ngadeupkeun aing saha nu ngomong kitu si dadung diheureuyan ku sia boro-boro diheureuyan menta muning nya teh bapak muning na ge mana Allah kabina-bina teuing ya bapak sakira-kira teh gabluk muning bentuk akuanan aki-akina naon teu boro muning marmot ge eueuh ditanyakeun ku Seleng ka si Deung Hawu ditanyakeun makan nangtang ka bapak teh mana jar bejakeun ka si Semar anu jiga pinguin nah da teu ngomong pinguin bae amek bener si lain si dadung ya bapak abdi ditampiling di bekat tutung bapak macan ditampiling geus tutung ya degekeun ku sia tingalikeun deuleu haling cenah lan haling sok tolak oyangkeun deui teh sadagori oyangkeun deui sadagori oyangkeun deui Pak ieu upacara adat nu hade dikira Pak sok anak-anak deui oh tinggali ngebul bapak restoran eta aja. Gini mana ka dieu? Mana muning dewek jang? Naon sia? Muning dewek? Ngaku-ngaku goblok bae muning dewek. Muning diurus ku aing, diparaban ku aing, dimanian ku aing. Nah, make sia make jeung ngaku-ngaku muning aing goblok. Sanganana. Denge. Nah, aku ngaku itu muning-muning di Hongkong bener-bener teuing ayeuna waktuna eta muning trek dibawa ku dewek jang ngaku ayeuna babatok si Semar bener-bener teuing urang ngajar kira sabade parab ka aing nu maraban bener-bener teuing ngaku muning sia goblok dulu itu aing jadi kaji henteu ku sia teh muning aing eta goblok dakor ke nyededong cuman kalakah menangkeun si itu si goblok. Naon
sia teh apa nu aing ngaku-ngaku sia Semar bisa bawa mending anu 100 ku sia elehkeun heula aing goblok anjir rame kunjungilah beramai-ramai mari saksikan bersama kita tampilkan sebuah acara gembira buat anda semua dalam acara ngaduku jeung entong jaluna sok saya ijen jeung aing oh ngajak ijen jeung aing dor tapi ka mana jeung aing sok awas ya Pak kade Pak cicing jang kanya dong goblok jadi beunang aing kurang aja sok iya edan di Semar euy hebat euy maneh aing bisa deungeut teh kajauhan sok iya iya oh siap wow anjing gitu edan buset dah rasakan gelut nanahau termasuk di akal Kang termasuk di akal lamun aing nguga ilmu kitu resepnya euy wah kumaha resepna teh aya tukang baso ngaliwat mang minta baso pasti mah mere oh kudu meuli wah mun teu meuli mang teu kajauhan ku aing teungar yeuna rodana tuh glonyong arak cereng basona teh cokotan ku aing aya awewe geulis tah ngaliwat di jalan sorangan neng bogoh kakang pasti goblok nyebutan teu itu cenah bener neng teu bogoh bener teu kajauhan parasetkeun ku aing ya jangan HP potret wae kerjai